أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية ورتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية ورتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bilmihi amin. Awalin nyeratna alif wawu alif lam ngaosna awalin. Naon segatna, naon cenah segatna lapad awalin teh. Waleranana isim fa'il goer asal. Awalin isim fa'il goer asal. Hartosna isim nami fa'il anu midamel. Nyata jami anu midamelna. Lamun tema jami, lamun jurusan akil nu gaduh akal. Atanapi naon nu bidamel anu jurusan goer akil sapertos hato. Isim nami fa'il anu midamel. Baik anu boga akal maupun anu teu gaduh akal. Goer asal anu asal nama wawaliyun. Kalebeuteun kana isim fa'il anu jurusan goer asal. Bila mana kalebeuteun kana goer asal berarti kedah diasalkeun. Sabab asal nama sanes eta.
sanes eta. Lamun ceuk bahasa ngasalkeun mah sanes asalna eta teh disebatna guer asal. Berarti kedah kapenak naon asalna, berarti kedah diasalkeun. Ceuk bahasa sepuh mah kedah dicukcruk, kedah dipilari, kedah dilarat. Dugikeun kapenak asal muasalna. Nah, maka tina berkahna aya ilmu nahu nya. Aya ilmu sorof di antawis ngasalkeun. Torojol weh ilmu kanggo nyukcruk atau milari atanapi ngabuktikeun asal muasal naon bae termasuk jalmi. Atanapi benda, atanapi barang, atanapi tempat, atanapi warna dan lain sebagainya. Tah, wawaliun asalna. Kama fi wawaqiyun. Supados singkat ngasalnakeun teh sami weh sapertos ngasalkeun lapad wawaqiyun. Kantun buka weh ngasalkeun lapad waqa. Pelebah isim fa'ilna lapad wawaqiyun. Samikeun jeung ngasalkeun lapad awalin.